bade nembangkeun Pupuh Balakbak anu judulna aya monyet. Aya monyet tingkut tayang dina tangkal nerekel, jalupikan jeung anak masukan sukan rarecet, ting calekong kahanan manggunu asap terepek, kocak aya bengkok nu misa sorangan garetek, kulit mampu pirang-pirang di hakanan diseget, dipiceunan sabab pahit karasana molelel, ku indungna dicontohan dipesek, nu dihakan eusina anu barodas amis teh, geus kitu mah anakna ngarasa bunga nyerenge. Sakitu wae ti kelompok abdi, kurang lebihna nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.